Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak sareng Ibu guru anu kusim kuring dipika hormat sareng rencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung dipayun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos marengkeun urang sadayana dugi ka tiasa patepang dina ieu acara dina kaayaan sehat walafiat. Para wargi anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos simkuring Damesya Rizky Imanda di kelas 11 IPS 1 bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadayana kedah tanapi wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyarira sangkan ditebihkeun tina sagala rupi penyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Contohna mican runtah kana tempatna, nyeduh ulah di mana wae, olahraga, batuk atanapi bersin kudu nutupan baham. Saupami sadidinten urang ngajaga kebersihan, awak urang bakal bersih atanapi suci ti sagala rupi kotor. Urang kedah mika cinta kana kebersihan supados maneh urang oge suci sareng bersih. Para hadirin sadayana rupina dicakepkeun sakitu nu kapihatur, kirang langkungna mugi tiasa dihapuntennan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.